Hanya Kang, ke dibayarnya kalem 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 kalem. Alah, salieur ieu teh. Naon mana geus enjoy eta kana tua kana ciu. Oh, Kang, alah lieur alah. Alah siga rek ngalepek ieu teh. Mana mah rupa-rupa wae kana ciu di paju mabok di paju mayar hutang keluar anjir teh babuk gerak kurang. Alah lieur aduh 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 lieur. eh Alah, alah. Malah ngajongkeng si koplok lain muguhkeun mayarna iraha nah horek dipake kurang duitna terbutuh pisan teh kehead teh malah pingsan kaluman pisan si anjir teh mun teu raas yeuh dijejak tah sirahna sebab si anjir teh kehead teh koplok koplok api-api poho. Aya naon ieu aya naon? Ambak-ambakan kieu tarik kieu kadenge ka mana-mana alah Gusti Agung. Aya naon ieu teh aya naon sok jelaskeun 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 Kakang Cepot. Kunaon? Iya Kang rata sih iya si koplok teh malah ngajongkeng kieu tingali gerak. Alah, kunaon eta kunaon? Kagoler kitu kuat ka ngacai kitu aja. Gareleuh teuing. Anjir, eta leho kuat ka ngucur. Ciduh ngacai. Aya naon ieu teh? Iya Kang manehna teh kan boga hutang ka abi mang tahun-tahun mang bulan-bulan mang minggu-minggu can mayar keneh wae. Ka ieu mah datang bayangkeun gerak Kang teu kesel kumaha urang. Oh, eta masalahna. Emang nginjem sabaraha kitu? Lumayan Kang 20 juta urut ngeborong balong manehna seberapa. Ceuh. Tung kitu tung nyiduhan. Da tukang mabok bisa meicil bisa mayar hutang keluar seberapa cekek Kang lah tuman tah sok. Tong. Lamun dicekek engke namanya emosi kitu heuh. Engke namanya bakal urusan jeung pihak berwajib ditewak jeung polisi eta masalah hutang. Hutang ka urang 20 juta geus lila teu mayar-mayar. Ieu teh yang ditagih ke imahna eueuh di WA di chat tara ngabalas. Coba bayangkeun ku akang sok teu kesel kumaha urang. Sing sabar. Ngaranna ge hutang heuh. Memang si hutang mah da kudu dibayar eta teh. Wajib. Bisi keburu maot. Engkena teu kabayar kumaha bahaya. Saha nu tanggung jawab leuheung mun aya nu tanggung jawab mayarna. Ayeuna eueuh. Dek saha nu tanggung jawab mayarna coba. Puguh eta ge akang. Urang teh teh ngingetkeun ka manehanana dek iraha mayarna puguhna kitu. Malah ngajongkeng pingsan kieu bari mabok ciu eksimar dabal ye tuak kabareuy anjir kari mayar hararese. Eta kitu hirup mah. Loba gogoda. Loba anu minjem duit hese mayar hare-hare mayar. Ditulungana ku keur kapepetna. Kadang nganuhunkeun kadang teu. Tak kitu teh Kang. Mata kudu dibere pelajaran nu kieu mah. Anjir teh. Jajak Kang lah tuman. Tak sirahna. Ulah. Engkena bisi terluka ke urusan berwajib. Soal masalah utang piutang mah urusan jeung berwajib. Mana engkena nu bakal cilaka tindakan pidana eta teh. Pogo ge Kang apal abi teh eta teh matak teh kitu ge. Ngana ye kumaha urusanana ye duit urang piraku dilaporkeun wae
Eta mah kumaha dirina we, kumaha nu gadutana niatna, mun aya niat mah rasa metan meureun bakal. Pamit aya mah engke urusanana eta pas di akhiratna kitu. Dek sanu tanggung jawabna kan teu aya. Da kuduna mah tuh dibayar. Berarti ke bawah maut. Jadi ulah sok api-api poho gitu. Najan ageng leutik sametan mah eta mah kelah dibayar. Sanesan teupeun. Kumaha are-are teh inget-inget acan. Alah, eta mah bahaya pisan palaur. Engkena jadi matak. Bau ka dirina, bau ka keluargana. Jadi berat. Jadi dosa gitu. Nah, benar Kang, eta teh benar penjelasan teh. Ya, iya, tadi ingatan karena bakal poho ya tuluy. Ada kira mayarna coba bayangkeun. Tah. Ari maneh kan boga hutang ka urang lain. Iraha. Basa minggu kamari maneh teh boga hutang ka urang nginjem jang ngontek. Rek museup cenah datang ka imah kana motor. Bari motorna teh gandeng geuning. Mawa jejer. Mawa balad. Kang cepot nginjem artos 20.000 jang ngontek bayar balong cenah. Telusur kurang teh dibere geuningan maneh ge teh ieu teh can bayar apanaan ih. Alah, Akang poho. Hampura Akang teu kahaja eta mah. Tadi narusuh atuh da. Inditna keberangan jadi sieun beakeun waktu. Teu inget Kang eta lah poho pisan aslina. Hampura Teu nanaon. Rek mayar ayeuna. engke Kang pagetonya can aya ayeuna mah dibulikeun bako tadi. Alah, malah dibelikeun bako. Sarua geuning maneh ge hese mayar hutang. Alesan loba alesan kehet. Ya 20.000 ya tukang kalam Sok, ada kira-kira. engke penting engke bari ke dibere bako kok bisa jemol Sok kiap ke di daguan di imahnya. Tayana ieu si ieu kumaha tuh. antep we nu mabok itu makang lah ulah ditulungan jejak padona mah jelema tieu patut sabal urang mah kajelema SMR teh sabal. Tong gitukeun we kiga tuh mayar hiji waktu mah. Ku keresana paminta meureun antep we ke berat manehanana lain urang. Nya Kang eta ge abi ge ngartos kitu. Kadang yang kepenting ulah poho sekalian tuh mawa kopi belikeun kopi lah eta pira 20.000. Belikeun ka warung. Kopi sarantuy. Pahpir we 2. Bawa ka teh urang dipipir. Siap. Ya kumaha tuh ya jelema ieu ya. Banjur we atuh kumaha. Antong geus antepkeun we ngaleos we yeuh urang mah. Ka mana Kang ayeuna? Ayo urang ningali anu nieun eta pondasi. Ya di mana? Itu di borongan Mang. Itu di ditu tuh di borongan Mang Ae. Rek milu. Ayo atuh. Lieur nempokeun kieu mah. Antep we cenah digemrong laleur. Sugan we di dahar ku buaya. Tong gitukeun we antep eta mah. Kege kena akibatna. Ayo. Ieu atuh Kang. Kabelah ditu. Ah, Ayo atuh.